atuh nepi ngaturkeun. Jaket ayo mah. Duh ya Allah, Gusti ayo tah. Kini ku sadari cintamu padamu bertata semata yang kau cari. Munseg manehna kiwari aya gigireun. Alah, para dewek pedok kieu Duh, si Nyai mun aya di dieu ayeuna aduh. Meureun Mang mirunkeun seuneu. Sudah disada himpun dewek Mana telepon deh tumben si Nyai ya yang ngontek kangen gitu. Ngejak panggihan di ieu hayuan we lah aku mangke. Si Nyai kumaha teuing jalan-jalan motor teu gablek kalau hiji-hiji na gini melongo aja barang injem we da loba di kabubaturan mangke we penting saulin jeung si Nyai mah injem lah kayak di imah cupeng lagi peng 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 Mana tuh? di mana nih? Yo dapur duh. Waduk tuh di dapur? Ngejo kan yang teh duda. Weh, kudu dudanya. Naon atuh? Ki ganteng wae. Aya kahayang uji-uji kitu mah. Ih, bener ieu mah peng mah ya biasa. Makin ganteng bae anjir Bawaan lahir ieu mah. Ngali. Tuh, mana lagi mau kacamata ya. Geus lah tong basa-basi aya pangabutuh naon ieu nya aya. Di dieu lah tuh peng radiukna. Nah harina ngobrolna. Kumaha? Jeung baju, jaket, celana, sepatu, enggak ada. Iya. Tuh, urang rek. Kemana gitu? Ieu bae-bae ngajak ulin Tuh dewek kolor hiji-hijina di Mamolongo. Baju gelek bong ieu. Hadiah cenah main bola. Sepatu kumaha? Jaket sepatu nu ka ayeuna anak tuh. jaket naon? Jaket nu ka ayeuna andok murah itu. Aya. Ieu Aya tuh di sebatang bae mah. bawa wae kabeh tong loba dan. Enggak sobat ya bener. Iya, sepatuna. Sing balik gue dari naik dari security aing teh tuh. Kan kayeunaan. Atuh mana pergi satpam ieu mah atuh ponok. Ayo. Aya. Tungguannya. Coba baturan deh. Nah, si balik ulin ini makan nginjem segala. Si kene dia kamari kene. Di baju bisa saya bisa jemanya. Penting rapi wes itu karunya. Yo, soal pementa nu kieu li nu pono. Iya baru kayeunaan, Bro. Yo, Aduh, sesuai pementa ya. Aduh, Ieu jaket bener ya. Nuhun pisan ya, Pak. sami-sami naon atuh keur balad mah da. Didoakeun sing segera kawin deui nya. Amin. Menaen hayangeun eta ge. Pasti atuh keren urang. Satu ieu mah di teleponnya di bawah ka Oh, ieu. telepon. Cek. Murid make mana nya pengnya? Urut nyeuseh ieu teh menang nyeuseh tan ditilepan. Gua sepi teng anjing. Bisa tuh mah dia. Baik. Bohong, waduh, baik. Sungit. Sungit kasturi. Orang mata kayak baju bau. Ya, kacamata ge tambutnya. Sok lah. Gaya. Ieu mau liwadahan ya. Goblok rene kana jarami anjing. Nya ka. Siapa nya? Nuhun ya. Nya.
Ayolah, salah. Tuh. Kira aku aja si Nyai terus juga Ian Kasela. Aku di sini. Mau daikeun mau diajak ameng nit Oke. Aing teu boga kanaraan nya. Kira aku sih yang diajak ke leumpang gaya kieu kanaraan eueuh. Sentik ya jaman motor. Aku tuh ngarema sentik sohib aing pisan. Sekentip aja gitu pucuk dicinta ulam tiba ya motor si kentip kira aya si Nyai ini bawa kena iya mau burung hak oke pada cuma ada yang beri di aduh adak iya na Dip Jang ada Jang aduh Dip kebenaran Anggur cuma ngaran teh atuh. Kenal enggak ngaran sila itu? Stephen. Oh, Stephen. Saya ingat aing mantip bro. Iya. Pakai celana sepatunya kemana? Atuh justru eta aing ieu geus sepatu, celana, jaket geus pantas. Serupa deui aing kurang Naon itu? Nih kuling ka awewe motor. Maneh kan rada boleh tuh motorna. Pantes lah. Urang motor mah aya. Dia mah bensin itu. keun kalah orang di bensinan sampai sini gampang aja. Bensinnya di mana sih? Bensin mana motor? Bawa itu motor. Jamnya? Jum. Rido tuh. Seetik lah. Wah, anjing gitu tuh Rido kan ya? Ridonya? Lah rusuh ya buat motor ya? Nuhnya? Tip Nah, balik deui atuh. Sempatan Sana kulit teh. Kan muling ke di jalan. Ada bensin lah. 6. Aduh. Mah itu. Ketepna anjir. Si ate kamana ngalami dangdan oge menikah sa awewe. Kemana wae kami? Atuh dangdan heula. Naik. Ya pengana tuh. Naon tuh ya? Mana turun di dieu? Itu sayang di mana? Ada di KPM mah kairin lo bapatur dia melepak. Isen dia mah. Di KPM mah bisa iya atuh. Asa wawu. Semerana Ulin biasa. ulin jeung lalaki motor kebaheulaan. Anjingnya amit Ya, ulin mah tuh jeung awewe. Motor kayeuna bisa di kuk. Oh dia mah. Yuhan atunya mah payu atuh ulin jeung gitu. Wow, anjing itu motor. 110 itu ge jaket nu dewek, sepatu nu dewek, lepis beubeur, kacamata di balagu kitu sih itu. Atuh cek aing ya, aing keur mulun sono kebul-kebul acang keur kacamata direbut. Wes tuh. Kalian mah kieu wae. Geus boga etapan motor nu di dinya. Jaket, lepis, kacamata, sepatu pan uing. Meni cong lucuna wae ini mah barawaan barangna nu ti urang. Ayo lah kau aing. Yuk. Ewek yuk. Oh, eta baju ge panu kami eta teh jaket, sepatu lepis, riben oge. Naon atuh lain. Naon. Buru ka dia turun. Turun lah.
Bongan. Ulah atuh nepi ngaturkeun heula tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Apaan jaket ini mah? Aduh, ya Allah, Gusti. Sepatu. Apong atuh, aduh. Kita lepis. Si temaci bongan dia ngahina dewek motor tahun 70. Waduh, Geus lana. Ngawadul kerja mah. Ieu HP ge nu kolot aing di euy. Tak pernah nginjem deh tak euy. Bapak apa mah? Alah, bapak dikeun dewek. Udah lagi ya mah. Geus balik ke purun. Aing urang kumaha balik? Mari dinya we. Dik. Oh, itu. Nih, pada ngiring kayu atau Kak? Gimana itu? Awe lah. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Nyi, kenapa nating nyi? Amai bunuh diri we nyi. Tapi geus sieun nih. Udah bebeja ka mah. Kayak mencek mabayeun. Bunuh diri ah. Tele. Ya, Pak. Tilu. Di mana mana? di mana mana? Iya, dapur teh. Di mana mana? Jadi euy punya di mana mana? Teu tirinya oge bari lempang we. Jeung keur waduk di dapur. Di dua tilu. Di mana mana? Iya di dapur. Keur waduk tuh di dapur. Ngejo. Ya, dudanya. Nya. Atuh kitu. Udah di jalan aja. Tilu. Gitu deh. Sekarang Hah? Di dua tilu. Kela. Di dua tilu. Di dua tilu. Pokok dinya dua tilu. Lain euy eta jaket, sepatu, celana Kacamata. Kacamata boy. Lain gua euy. Asa gaya kieu gitu. Ini simpelnya. Heeh. Di dua tilu. Lain euy ieu gaya kieu rek mana? Rampa nih. Lain ieu wah gaya kieu. Tilu. Lain Tiga. seminggu ieu ngabegol. Kat. J. Dua tilu. Kat. Dua tilu. Dua tilu. Dua Gitu mah. Kacamata nu aing keur pake nyirunsieun.